kacaritakeun aya dua jelema tetanggaan ngaranna teh Mang Jaya jeung Mang Udin nya. Ari Mang Udin katelah jelemana teh panasan. Tiap Mang Jaya boga naon atau meuli naon panas sarua meuli nya, hayang sarua gitu tah. Mang Jaya meuli sapeda panas meuli sapeda. Mang Udin teh nya sarua warnana merekna sagala rupana pokona sarua lah. Hiji mangsa Mang Jaya meuli motor panas sarua meuli motor nya, persis pisan warnana hejo harita teh. Tah nepikeun ka bulan Agustus, kamari asup bulan Agustus kan ayeuna Agustusnya. Mang Jaya teh nyieun spanduk gede di hareupeun imahna teh nya. Aya bendera merah putih ditulisan ku Mang Jaya teh, Indonesia tetap jaya cenah. Ari Mang Udin nempok kitu panas meureunnya. Sarua tah nyieun spanduk sarua gedena aya merah putihan ditulis ke mana teh nya, Indonesia tetap Udin cenah. Mang Udin cek atunya nggak bisa dirobah atunya Indonesia tetap Udin. Dasar itu tahan panasan teh nya. Kita pulang itulah santai we, santai biasa.